Sampurasun para mitra, kalintang bingahna tiasa tepang deui dina acara Pani Ismana di kanal YouTube YKB Bahasa Sunda. Satu acan urang ngabandungan panglenyepan dinten ieu, mangga urang nandeda nyuhunkeun pingpinan Roh Suci. Nun ama nulinggi di sawarga, abdi sadaya nyuhunkeun pingpinan Roh Suci kangge nuyun abdi sadaya dina ngalenyepan pangandika Gusti. Berkahan abdi sadaya supados tiasa ngaregepkeun sareng ngalarapkeunana dina kahirupan sadidinten. Paneda ieu disuhunkeun di lebet asmaning Gusti Yesus Kristus. Hatur nuhun Gusti. Amin. Para mitra, penyepaneun urang dinten ieu dicutat tina buku renungan wasiat anu dijudulan Ulah Wangkelang. Dumasar kitab Jabur pasal 85 sareng nas nu janten puseur panglenyepan urang nyaeta ayatna nu ka-8 sareng ka-8 anu unggalna kieu. Ulah warangkelang cara karuhun maneh di Meriba, zaman maranehna araya di gurun keusik di Masa. Di dinya maranehna nyoba ngadoja ka kami, sakitu geus narenjo sakur anu dipigawe ku kami. Para mitra, saurang putra dipeperih ku rama sareng ibuna supados sing hade dina ngokola kauangan. Saurna teh, ulah sok judol, ulah sok judi online, ulah sok pinjol atanapi pinjaman online. Nanging peperih sepuhna ieu teh oleh teu dipalire, teu digugu sama sakali. Akibatna matak pihanjakaleun, matak kaduhung. Saupamana eta putra teh teu wangkelang, tinangtos baris benten cariosna. Para mitra, sikep wangkelang teh estu matak ngarugikeun. Nu ngagurit Jabur ngungkapkeun hal eta dina nyanyianana. Anjeunna ngeunteung tina pangalaman umat Israel di gurun keusik. Umat Israel remen gegelendeng ngalanggar malihan mah neumbleulkeun kalepatan ka Gusti tina kasangsaraan anu ku aranjeunna ditandangan di gurun keusik. Padahal aranjeunna teh tos nyakseni padamelan Gusti anu sakitu welas asihna. Aranjeunna tos ngaraoskeun pingpinan Gusti dina kahirupan aranjeunna. Nanging pangandika Gusti teu dipalire, nasehat pamingpin teu digugu. Antukna aranjeunna kedah nandangan kasukeran, nandangan kasangsaraan salami 40 tahun. 3 generasi atanapi turunanana eta mung Yosua sareng Kaleb unggul anu tiasa ngaraoskeun kaendahan tanah Kanaan. Para mitra, sikep wangkelang sarupi sareng neuaskeun manah. Eta teh ibarat panyawat kanker. Teu kersa nampi piwuruk atanapi nasehat baris manjang buntutna, baris aya akibatna. Dina carios tadi eta putra teh antukna di PHK ti kantorna. Estu anjeunna teh kalah ka nyusahkeun diri. Untungna ibu katut ramana nu sae manah nu balager kersa nulungan putrana anu wangkelang nu teu ngagugu kana piwurukna ieu. Anjeunna ngaraos hanjakal pisan sareng ayeuna teh nuju mayeng dina proses pulih kasabihara sabihari. Mangga urang neneda. Kapangersa anjeun Allah Rama di lebet Gusti Yesus Kristus, hatur nuhun kangge panglenyepan danget ieu. Nu meperih abdi sadaya supados teu misikep wangkelang ka Gusti. Nyuhunkeun Roh Suci teu boleh ngauban abdi sadaya dina ngalakonan hirup ieu. Abdi sadaya salawasna tuhu kana pangandika Gusti sareng ngalarapkeunana dina kahirupan sadidinten. Hatur nuhun Gusti, paneda sareng pangdoa ieu disambat sareng disuhunkeun di lebet asmaning Gusti Yesus Kristus. Amin. Para mitra, rupina sakitu anu kapihatur panglenyepan dinten ieu, pamugi tiasa janten berkah kanggo urang sadayana. Ulah hilap subscribe, like sareng bagikeun kanu sanes. Margi ku cara kitu para mitra tos ilubiung dina ngamasurkeun Injil kasalamatan sasarengan YKB. Gusti Yesus ngaberkahan. Cak heula.